Tingkar ulah di angka lolos, benar itu pegat bentangkeun eta jaringna. Oh kaditu habok gaik ampun Ujang sarta ieu teh Bapak sarta kunaon maneh kala ngabantu warga sarta. Aduh ampun Sarmi tulungan aing Sarmi, aduh sarta teuing ieu teh Bapak sarta. Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Ayeuna simkuring bade neraskeun hanca carita nyegik carios ieu karangan simkuring Pribados. Mangkanya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu can subscribe di subscribe heula nya channelna supados simkuringna dina bedar cariosna leuwih sumangat deui sareng tiasa midangkeun carios-carios anu mudah-mudahan sasieur sabeunyereun tiasa ngahibur kaum dangu sadayana, khususna mah carios anu ayeuna nuju di pedar mudah-mudahan tiasa ngabeberah manah kaum dangu di mana bae ayana. Ayeuna mangga cuang kawitanan. Hampura Nyai, hampura ama kawas biasa moal bisa ngabejaan naon alasanana sabab cek ama oge sagala rupana oge bakal kapanggih ku si Ujang. Ayeuna mah geus urang sarapan Ujang Nyai tong mah ngabahas masalah eta sabab can waktuna dibuka sabab lamun ku ama ayeuna dibuka tangtu cek ama oge bakal fitnah jadi nate fitnah kulantaran masalah ieu mah teu bisa dibuktikeun sambarangan Nyai Ujang, teu bisa dibuktikeun sambarangan. Lele barat urang neangan barang anu aya di dunya barang teh bisa dibeli, bisa diteangan, bisa ditempo, teu bisa eta mah kudu dibuktikeun dina waktuna. Ujang ke bisa ngabongkar sagala rupana naon alasan anu geus biasa ku ama disebutkeun can waktuna Ujang anu bakal ngabuka sagala rupana ta eta baya ayeuna mah Ujang geus nya Nyai Ujang ulah ngabahas eta deui cuang sarapan heula sampe meh Ujang miang ti ieu tempat sabab cek ama oge Ujang teh geus waktuna ninggalkeun ieu patempatan geus teu meunang aya di ieu tempat lain ulah ka dieu mah heg bae iraha bae oge seg komo deui. Ujang teh salianti murid mama Ujang teh kapan kabogoh si Nyai jadina moal dihalangan tek sabulan sakali saminggu sakali sapoe sakali oge hari Ujang teh capek bolak-balik mah seg bae seg moal dicaram pokona mah anu penting mah Nyai pepeje ulah hayang ilu ulah sabab jadi fitnah engkena teh kulantaran Nyai jeung Ujang teh can katalian ku hukum nikah eta bae nama geus nya Nyai Ujang ulah loba pamikiran deui. Cek Mama Kiai waktu harita ngajelaskeun sagala rupana ka cida panjangna atuh puguh bae Santi jeung Parman teh
waktu eta ngan saukur unggut-unggutan kulantaran kacida kahartina jawaban Mama Kiai teh sanajan pinuh ku kabingung sabab nepikeun ka waktu eta masih jadi pertanyaan anu kacida gedena. Tapi geus kitu mah teu loba nyararita deui, teu loba tatanya deui iwalti sarapan maranehna teh. Teu lila ti harita kulantaran geus waktuna Parman miang waktu harita manehna teh dijurungkeun deui ku Mama Kiai. Jig ayeuna mah ujang jig geramiang ti tempat tapi wayahna ulah mau mobilnya ujang kudu lempang datangan setiap lembur wayahna kasep ulah mau mobil makeun bae di pasantren da moal leungit ieu ku ama jeung ku si nyai oge pasti diurus cek Mama Kiai waktu harita langsung nyarita kitu mangga mama mangga teu nanaon mohon supados diri abdi teh sehat meureunan ari mapah mah sareng deui upami nyandak mobil kapan seueur biaya mobil teh kedah meser bensin komodi anu disejak ku diri abdi teh teu jelas pada ka mana tangtuna abdi ngalampah teh upami dina mobil mah moal asup ka tempat-tempat anu teu tiasa diliwatan ku mobil benten sareng ngalampah ku cara ngalengkahkeun sampean salengkah-salengkah bade kanu kitu kanu kieu oge meureunan tiasa dilakonan ku diri abdi mangga upami kitu mah nitip bae nya ama ambu nyai wayahna ku akang nyai teh dibeungratan hapunten ayeuna teh meureunan nyai teh kedah sabar moal tiasa ngiring sareng akang haputnya nyai hapunten cek Parman waktu harita nyarita kitu bari rutret ka Mama Kiai ka pamajikana jeung kasanti anu rembay ku cai mata kulantaran kacida sedihna satadina mah hayang marangan ka mana oge Parman inditna tapi dina waktu harita manehna teu bisa kukumaha jeung deui teu bisa maksakeun kahayang lamun teu diizinan ku indung bapana komo alasanna memang kacida nyata jeung benerna lamun maranehna indit babarengan loba bahaya salianti fitnah jadina bahaya segala rupa bisa kajadian mangga engkang mangga kan ku abdi bade diurus teu kenging hariwang ayeuna mah mangga bade miang mah tapi abdi nitip panon nitip hate teu kenging kapincut deui ku anu jasana sang engkang teu kenging upami engkang gaduh kahoyong mah leuwih hade enggal tepangan abdi sang deui teu kenging dilamikeun deui cuang nikah bae kitu bae ayeuna mah engkang cek Santi waktu harita ngajawab gitu bari ngajelaskeun kaayaan hatena anu kasienan sarta atawa Parman hatena kapincut ku wanoja anu tangtuna di lembur-lembur teh loba wanoja anu matak sulit ditolak pastina oge papanggih atau pateuteup paamprok jeung Parman atau waktu harita Parman dengan saukur seri bari neuteuk kawanoja anu rada camberut kulantaran pinuh ku kasieun nya nyai teu kenging nyarios kitu teu kenging nyarios kitu moal akang mah moal kapincut deui ku wanoja anu kudu kumaha oge sabab bade milarian naon deui akang teh tos jaga nyai salianti nyai mah geulis campernik nyai teh ilmu agamana oge parantos pinuh bade naon deui anu dipilarian ku akang anu di piluaran mah teu acan tangtos sanaos ari ngaran anu geulis mah meureunan seueur nyai tapi geulis luar jero mah teu acan tangtos biasa ku akang dikengingkeun deui kawas nyai teu kenging hariwang ayeuna mah teu kenging hariwangnya geulis cek Parman waktu harita negeskeun kaayaan hatena atuh waktu eta teh
kahayang malam teu era jeung teragap mahayang silih tangkep, tapi kulantaran maranehna teh pinuh ku ilmu agama jadi teh nahan segala rupa kahayang anu ngagolak dina jero dada. Sanggeus ngobrol sakedeung nyacapkeun kasono kulantaran maranehna pastina oge rada lila moal papanggih, akhirna mah penceling sarta teh waktu harita ninggalkeun pasantren ditutup ku mama kiai pamajikana jeung Santi jeung sakabeh murid-murid anu dina waktu harita ngadoakeun supaya naon bae anu bakal dijalankeun ku sarta dina ngalalana hasil bisa ngajalankeun tugas nepikeun ka akhir jeung eueuh halangan harungan eta anu didoakeun ku sakabeh murid-murid mama kiai. Sanggeus sarta teka tembong deui ku maranehna, waktu eta teh maranehna teh arasup ka jero imah, santri oge asup deui ka kobong, biasa deui ngajalankeun pagawean sapopoe. Sedangkan Santi sanggeus ngobrol sakedeung jeung indung bapana kulantaran geus teu kawasan nahan cai mata, era dihareupeun indung bapana lamun ceurik ngaguguk mah. Waktu eta manehna teh asup ka kamar, di jero kamar teh ceurik kulantaran kacida sedihna ditinggalkeun ku lalaki anu kacida dipika cinta ku manehna. Aduh engkang sedih, abdi teh engkang sedih cobi saupamina abdi sareng engkang parantos nikah mah meureunnan ayeuna teh urang teh tiasa sasarengan ka ditu ka dieu teh, tapi kunaon geuningan kasauran amat teh matak bingung kanggo abdi mah piraku saupamina urang hoyong ngalancengkeun nikah saterehna. Ibu Rama engkang moal biasa ngecian urang agak nikah aneh, abdi mah aneh engkang naon salarosna anu aya di satukangeun. Ibu Rama engkang padahal mah parantos jelas dina waktos papendak sareng abdi di mana bae oge aranjeunna teh kacida saena ka deui abdi, tapi piraku upami urang nikah dina waktos ayeuna aranjeunna moal kersa nyaksian piraku engkang piraku nah kunaon atawa salarosna Ibu Rama engkang teh kesatuju engkang kadahup ka deui abdi. Eta anu ngagolak dina jero hate Santi waktu harita bari rembai ku cai mata, sedangkan sarta anu keur lempang nuju ka tempat anu teu puguh kulantaran hayang ngajugjug lembur-lembur anu kaliwatan ku manehna dina waktu eta sanajan can puguh naon anu sabenerna diteangan ku manehna, sabab teu dijelaskeun ku mama kiai naon anu kudu direngsekeun di lembur-lembur anu kaparengan kadatangan atawa ngahaja didatangan ku manehna. Bari lempang nuturkeun indung suku sarta teh ngagarentes. Aduh naon sabenerna ieu anu kudu dijalankeun ku aing teh, sabab ayeuna asup ka lembur anu ku aing didatangan teu puguh caturna naon anu kudu direngsekeun anu kudu ditulungan ku aing teh sanajan cek mama kiai loba lembur-lembur anu kadatangan bangsat atawa maling anu hese ditewakna can kaharti maling kawas kumaha sabenerna anu disebutkeun ku mama teh jeung deui masalah aki jeung nini teu dijelaskeun oge kudu kumaha carana aing supaya bisa ngabuka segala rupana ti mana awalna nya. Aduh tak lieur ieu teh gerentesna bari ngarenghap jero teu lila oge manehna teh geus nepi ka sisi lembur anu dina waktu eta rek didatangan. Reg manehna teh eureun di hiji tempat di sisi walungan kulantaran sakedeung deui geus waktuna asup ka lohor manehna teh ngahaja can leumpang ka ditu ka dieu rek reureuh heula
di eta tempat bari ngadaguan waktu lohor datang kek manehna teh diuk dina hiji batu gede di sisi walungan lang ngahulang deui beuki jero mikiran lalampahan anu kudu dijalankeun ku manehna. Sanajan berat tapi perintah guru teh kacida yakin aing mah manfaat tegaplah sabab karasa naon bae anu diperintahkeun ku mama kiai salila ieu sagala oge manfaat keur aing khususna anu karasa ku aing ayeuna bisa ngarasakeun naon bae oge anu aya di alam anu cantang tu bisa kataluntik kapanggih ku jalma biasa tapi aing mah ayeuna bisa asup ka alam jin alam siluman. Alhamdulillah bisa syariatna ilmu anu diulik ku aing salila ieu tapi aneh masalah aki jeung nini anu geus maraot jeung katembong ku aing basa keur wiridan nepikeun ka ayeuna can kapanggih keneh bae nah eta teh ngan saukur tetempuan aing atawa nyata aki jeung nini teh keur di ieu disiksa di hiji nagara buah bener tapi aneh bener-bener aneh aing geus sababaraha kali rek nyoba asup ka eta nagara anu loba bagong teh tapi kacida berat nah hese aneh jeung deui pas ditanyakeun ka mama kiai nyebutna teh can waktuna bisa asup ka eta nagara sabab kudu direngsekeun di alam dunia heula sabab kuncina aya di alam dunia ku malampreng keneh lamun geus di alam dunia geus direngsekeun ku aing kakara aing bisa asup ka alam anu matak bingung sabab di alam siluman eta teh aya nini jeung aki anu keur disiksa aneh naon jeung kudu ti mana ngamimitiana aneh-aneh bae ilmu anu diturunkeun ku mama eta anu terus-terusan ngagolak dina jero hate sarta waktu harita mikiran sagala rupa kulantaran manehna teh geus bisa asup ka alam jin tapi barang rek asup ka alam siluman anu katembong ku manehna aya aki jeung ninina anu keur disiksa di eta nagara manehna teh kacida porekna boro-boro ning bisa asup ngahaja hayang nempo deui kawas tetempoana anu teu ngahaja bisa nempo aki jeung ninina anu keur disiksa kacida hesena poe kacida eta anu matak ngabingungkeun keur manehna dina waktu harita tapi teu lila kadenge sora adan sanajan hawar-hawar kadenge ku manehna atuh waktu eta teh sarta teu micenan waktu manehna teh geuwat wudu geus kitu teh dek salat wiridan sagala rupa dibacakeun sanggeus rengse manehna teh nangtung bari maca hamdalah alhamdulillah lamun kieu mah aing teh geus waktuna asup deui kana waktu ngalalana kudu ngamimitian asup ka lembur ieu mudah-mudahan di lembur ieu aing saterehna bisa menangkeun laratan eta anu ku manehna digerenteskeun waktu harita bari terus ngalengkahkeun deui sukuna asup ka lembur anu ayeuna geus aya di hareupeun manehna teu lira oge sarta teh geus lempang di tengah lembur bari luwak liuk hayang neangan anu aneh tapi waktu eta can manggih keanehan anu kira-kira bisa dibantu ku manehna salianti anu katembong ku manehna teh warga kawas biasa ngajalankeun aktivitas kumaha kaayaan di lembur ka sawah ngarit macul ngalasulu ngangon domba jeung sajabana eueuh keanehan anu bisa ku manehna ditulungan geuning di lembur ieu mah eueuh nu aneh aduh kudu sabaraha lembur deui anu ku aing kudu didatangan supaya bisa saterehna menangkeun laratan masalah kaayaan ayeuna anu keur dipikiran ku aing aduh lieur aya bae ama kunaon teu langsung nunjukkeun ka diri abdi teh kedah miang ka lembur mana supados abdi teh teu lieur ngemutan lembur mana anu tiasa dibantos ku diri abdi gerentesna waktu harita nyarita kitu bari gek diuk
dina hiji pos anu kabeneran ku manehna kaliwatan. Tapi barang keur ngahulang kitu teh trojol dua lalaki nyamperkeun ka manehna bari nanya, geuningan aya tamu, ampun tan Ujang teh anu ti mana? Kawas nama Ujang teh santrinya, nuju ka mana tanapi bade ka mana Ujang? Cek dua lalaki teh waktu eta langsung nanya kitu bari nutup kasarta anu seri leutik bari unggeg. Aduh, hapunten Mamang, pugu oge abdi teh nuju aya di perjalanan nuju ngajalankeun tugas tinu jadi guru pami percatan mauhun diri abdi teh santri, tapi lah santri oge santri kalong abdi mah Mamang teu kaos anu sanes mondok abdi mah kieu santri teh ngadon kaditu kadieu mapah teu pararuguh nuju aya anu dipilarian mung tacan kapendak tembal Parman. Waktu harita langsung ngajelaskeun sagala rupana. Atuh puguh bae dua lalaki teh langsung dariuk bari malencrong ka manehna bangun kacida panasarana. Aduh, saha upami kersa ngenalkeun diri mah saha Ujang teh nami teh saha? Ari Mamang mah Karman jeung Karto. Cek salah sahiji lalaki langsung nerangkeun ngaran manehna jeung ngaran baturna. Atuh geus kitu mah duanana teh nyolongkrong ngajak sasalaman ka Parman anu dina waktu eta teh hese manehna teh ngenalkeun ngaran teu sarta tapi ngenalkeun ngaran Karman. Teh kumaha manehna teh dina waktu eta asa cocok dina ngenalkeun ngaran pamere aki jeung ninina. Nami abdi mah Parman Mamang, ari anu nuju di pilarian mah teu acan jelas abdi teh nuju milarian teu pararugu duka. Pokona mah abdi teh hoyong asup ka lembur-lembur saurna mah saur mama guru. Di lembur-lembur teh seueur anu sok kalengitan artos ku padog, tapi padogna padog demit teu tiasa ditewak sabarangan, teu tiasa ditewak ku aparat hukum sapertos polisi, teu tiasa saurna mah kitu. Tapi dugikeun ka ayeuna abdi teh tacan menakan lalatan duka upami memang abdi teh nempe asup ka hiji lembur. Nah di lembur parantos sering ka icalan artos atanapi emas naon bae kitu Mamang. Cek sarta waktu harita langsung ngajelaskeun sagala rupana teu leleda kulantaran manehna geus kacida panasaran hayang geuwat meunangkeun laratan supaya bisa ngabantu warga anu bener-bener keur ngabutuhkeun bantuan di manehna. Kulantaran manehna boga keyakinan moal pati-pati mama kiai nitah ngadatangan lembur-lembur jeung ngabantu warga anu keur ngabutuhkeun bantuan lamun manehna teu sanggup. Aduh, kebeneran Ujang, memang bener dia lembur teh meureunan geus aya kana 2 bulan kaliwat mah di hiji imah anu kebeneran di ieu lembur teh eta jalmi teh pangbeungharna namina teh Juragan Karman kaicalan artos jeung emas, tapi tos lami oge ayeuna teh duka ka mana kelasna Juragan Karman teh da bojona sareng anakna oge kacida bingungna sapopoe teh naros-naroskeun milarian ka ditu ka dieu dugikeun ka ayeuna teu acan aya laratanana Ujang. Tembal dua lalaki teh waktu harita langsung ngajelaskeun pananya sarta anu nanyakeun eta lembur nah geus pernah kalengitan duit kebeneran geuningan eta lembur teh lembur Juragan Karman. Waduh, nah upami hoyong terang abdi di colong teh kunaon nah ku jalmi atanapi jalmi anu gaduh ilmu siluman hoyong terang cobi jelaskeun ka abdi sareng deui parantos sabar halami Juragan Karman teh aya ti lembur teh. Cek Parman waktu harita nanya deui leuwih
panjang kulantaran kacida panasarana manehna hayang menangkan keterangan anu leuwih centre deui. Kapungkur teh ari anu datang ka ieu lembur teh sanes jalmi ujang sanes tapi sakadang bagong jeung deui anehna teh eta bagong teh kacida teuasna teu terak dikadek teu terak di naon digamplengan ku naon-naon oge teu terak teu karasaeun dikadekan teu terak digebugan teu bocel eta kaayana teh dugikeun ka ngiles teu pararuguh ka mana ngilesna teh ujang jadina saur mamang duaan mah katut warga anu aya di lembur eta teh sanes bagong biasa tapi bagong kajajaden atawa jalmi anu nyegik tak eta ujang tapi ayeuna warga ieu lembur teh sanes ngan saukur ngemutan masalah eta bagong tapi ngemutan kaayaan juragan Karman oge tos teu aya kumargi perang tos lami tos leuwih ti 2 minggon dugikeun ka ayeuna teh acan aya di kalemburna saur nama samemehna mah izin ka bojo sareng anak nama juragan Karman teh bade ka lembur rencangna nyata juragan Jajuli sareng guruna kaleresan maranehna teh saguru jantena ka mana inditna oge sasarengan bae sasaring nama waktu eta oge kitu duka aya naon kalembur juragan Jajuli teh tapi dugikeun ka ayeuna teh aya uih deui sareng deui parantos ditaroskeun oge ka ditu didatangan ngahaja kalembur juragan Jajuli geuningan sami saurna teh juragan Jajuli oge teh aya sumping deui kalemburna saparantos ngudag-ngudag ieu ngudag-ngudag babi kumargi dina waktos harita teh saurna teh di lembur juragan Jajuli oge kadatangan eta babi ngan hanjaka sami bae kawas anu tos kajadian di lembur eta babi teh tepugu kerlesna ari warga mah baralik deui warga lembur teh ka imahna masing-masing ari juragan Jajuli jeung juragan Karman mah saurna teh bade ngudag eta bagong tapi duka ka mana ngudag nama kumargi naik mobil saurna mah kitu ngan dugikeun ka ayeuna pelanglas teh aya laratana deui tah eta anu dipika terang ku mamang duaan mah ujang ceuk dua lalaki eta waktu harita ngajelaskeun sagala rupana atuh matak rewas ker Parman dina waktu harita ke upami kieu mah abdi kacida panasarana mamang tah hoyong leuwih jelas deui dina waktos warga lembur juragan Jajuli teh ngudag-ngudag bagong teras juragan Jajuli sareng juragan Karman Maria ngaranggo mobil teh saurna bade ka mana ngudagna piraku ngudag bagong make mobil eta anu kedah jelas teh mamang abdi ayeuna hoyong terang santos juragan Jajuli sareng juragan Karman narek mobil saurna hoyong ngudag eta bagong bade ka mana salaresna piraku ngudag bagong nganggo mobil kan meureunan bagong mah asuk-asukan kana leuweung piraku eta bagong lumpatan di tengah jalan mamang kan aneh cobi terangkan ka diri abdi supados abdi tiasa ngemutan kumargi abdi teh memang nuju di piwarang kumama kiai supados nulungan warga anu nuju karerepetan ku paling anu sulit ditewakna ta eta matakna ayeuna cobi mamang doaan terangkeun ka mana saurna teh bade ka mana cek Parman waktu harita nanya kitu bari neuteuk kadua lalaki eta bari pinuh ku rasa penasaran anu waktu eta hayang menang jawaban anu jelas supaya manehna bisa nangtukeun lengkahna kudu ka mana sanggeus meunang katerangan anu matak penasaran jeung buka keyakinan meureunan ieu anu kudu diperangan atawa di tuntaskeun ku dirina sabab geuningan
ayeuna mah kaharti anu nyolongan duit ti lembur-lembur teh lain maling biasa tapi jalma anu malih warni ngagunakeun ilmu siluman ngabentuk babi ngepet eta anu geus aya dina pamikiran sarta dina waktu harita. Ari anu kadangu kumamang mah eta teh saurna teh juragan Karman sareng juragan Jajuli teh bade nyumpingan hiji lembur saurna mah anu kadangu teh da lemburna teh lembur juragan sahanya, aduh sahanya komodo anu kadenge kukuring mah komodo cek baturna waktu harita langsung nyelengkeng kitu atuh pugu bae sarta waktu eta ngacenghok. Hah kumaha mamang komodo anu aya di lembur mana komodo mana saurkeun cobi saurkeun ka diri abdi komodo mana mamang. Waktosna ka Bojong Seep cak urang kanturkeun heula cariosna dugieun ka dieu kumahanya kaayaan sarta teh dina waktu harita sanggeus ngadenge geuningan juragan Jajuli jeung juragan Karman samemeh leungit teu pararuguh teu balik deui ka lembur masing-masing teh rek ngadatangan lembur Mang Komod atuh puguh bae lembur eta teh kulantaran lembur indung bapana jadina matak bingung jeung reuwas keur manehna. Insyaallah kapayuna ku simkuring diteraskeun deui sapunya pegat simpai baturai patebang deui mangga permios.